keunakan. Alhamdulillah mama nu ngandung 8 sasi nu pusti ti ali dugi ka banci ayeuna. Anu luar biasa ngurus sareng adidik Neng. Mama anu nyarek sarengana sehatan Neng. Meski kadang kawis katambi kuneng na benten, kadang cariusan Neng langkung lampah Neng ngecewakan mama tinareng papa. Papa mama wala aya duan tanya apa pasti nareng mama. Hapunten Neng teh tiasa ngabales segala rupina. Papa jantan sosok anu luar biasa kalian Neng di nyiar ilmu agama. Jantan pemimpin keluarga, jantan palindung keluarga, khususnya Neng anu sok repot papa, anu seueur kahoyong ka papa, anu pepayungna aya kangge Neng. Mama anu sagala rupina nyumpenan kahayang Neng ti kawin jajab sakola madrasah dugi ka Neng kuliah. Mama wah ui antar Neng di Sumedang dugi ka Tasik sanaos mama capek ku sagala rupina damelan saking kunya akan Neng. Mugi mama sareng papa sehat sinareng panjang umur. Mama pa dina dinten Kemis 10 September 2020 doakeun Neng rumah tangga Neng jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah, jantan keluarga anu dilindungi Allah Subhanahu wa taala sareng adeni Nur Hidayat pamaget pilihan Neng teras diparin putra putri anu soleh soleha didoakeun Neng sing jantan istri soleha numut kanu jantan caroge. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakali deui hatur nuhun mah pa dugi ka iraha wae Neng nyaah ka mama sareng papa. Mama papa janten panutan Neng mugian Neng sareng adeni tiasa janten putra putri anu soleh soleha ngabangun rumah tangga anu runtut raut sesuai syariat Islam. Ya Allah Neng indah meni sae pisan kedal lisan ti salira kedal tina manah anu wening murang kalih anu soleha anu ageng rasa rumasana kanu janten sepuh bagja temen Bapak Haji Entas ibu gaduhan putri anu soleha saprus anjeun geulis anaking indung jeung Bapak matong boro dipenta teu dipenta oge geus lautan hampura ngahampura kanu jadi anak jeung geus jadi kewajiban aranjeunna ngurus ka anjeun. Tapi sok sanaos kitu mungguhing Neng murang kalih anu soleha sakitu nganuhunkeun anak anu jadi indung. Mangga ayeuna urang dangukeun waleran ramah hidup tina kedalisan anu parantos didugikeun ku hidup tadi. Neng anaki hiji-hijina awewe udah papa ya Allah ya Rabbi didoakeun barang Neng. Ya Allah ngeus tadi diucapkeun ku Neng pagi Allah ijabah ya Allah ya Rabbi sing jantankeun kurang sakinah mawaddah rahmah keluarga nu sehat ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa anu sakitu sae nati Ibu Ramah hidup Neng Indah
sing salamet dunya akhirat, sing bagja boga salaki kenging kasih nugrahan salalawasna. Anaking cengkat sakedik rangkul ibu ramah hidup amitan ke aranjeuna duaan. Gusti nu maha welas Hampura ramah hidup indah gelis anaking bisi ramah hidup kurang ngatik ngadidik ngawarah ka hidup gelis bisi ramah hidup kurang mika dedeg mika nyangka hidup pon kitu deui hapunten ibu hidup gelis bisi aya kahoyong neng teu acan kacuponan ku ibu ramah neng aya nama neng didoakeunam sing gede milih sing luhur darajat sing boga rezeki anu leuwih keur nyugemakeun indung bapa hidup dina sisa yuswana ibu ramah hidup sareng adeni bisa nyugemakeun nyenangkeun ngabingakeun aranjeuna. Ya Allah ya Rahman titip neng indah Gusti mugia salawasna diaping dijaring dijaga diriksa ku anjeun amin. Tanggeuhkeun dampal sampean ibu hidup dina pangkonan hidup. Angkat dampal sampean ibu hidup kana pangkonan hidup tanggeuhkeun dina pangkonan hidup geulis sok usapan ku hidup bari rarasakeun geterna kaasih indung ka anjeun sakitu luar biasana sanajan urang boga harta sadunya tapi jasa jeung kasaya nu jadi indung moal bisa kabeuli iwal ti ku kasolehan anjeun geulis ku kitana sing soleh. Allah maha ghafurur rahim geus. Allah maha pangampura. Sokomo anjeun sakitu ikhlasna menta hampura kana jadi indung. Mangga ayeuna diwasuh dampal sampean anjeunna ku cai doa an parantos pinuh ku kembang setaman. Sok geulis mangga diwasuh dampal sampean buktos hidup bakti kanu jadi indung. Kanggo urang sadayana anu nyaksian ieu acara, nah kedah urang ge ngalakukeun hal sapertos kieu. Tangtos teu kedah da ieu mah dikieukeun teh diacarakeun. Ieu mah ngemutan ka urang saking harkat martabat jeung kadudukan nu jadi indung jeung bapa luhur ajena. Luyu sareng katerangan Allah dina Quran surat Luqman ayat 14. Anis kurli wali walidaya. Urang kena syukur ka Allah tapi oge kena syukur kanu jadi indung jeung bapa. Birul walidain sae kanu janten ibu rama eta parentah Allah anu kadua. Kahiji urang kedah takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua urang kedah sae kanu janten indung jeung bapa. Seungitan dampal sampean ibu hidup geulis tah hidup oge sing bisa nyeungitan kulawarga. Bersyukur hidup terlahir ti keluarga anu sae, keluarga anu soleh ti eyang hidup, ibu ramah hidup, uwa hidup. Hidup oge sing tiasa neraskeun kasayan jadi indung jeung bapa. Kade mi HP ceuli jeung panon tos nikah sareng adeni bisi hidup bade bubuara di lembur aa di palih ditu hidup sing bisa ngajaga diri, sing bisa ngajaga kahormatan sehingga ibu ramah hidup teu wirang ku kalakuan urang geulis. Simpen deui dampal sampean anjeunna. Nyaluuh tungkulkeun mastaka hidup di pangkonan ibu hidup ibu mangga ditiup mun-munanana dijian dijampe didoakeun ku ibu dititipkeun ka Allah. Abdi Cengkat gelis gabruk mamahna sayang. Alhamdulillah indah masih bisa ngagabruk nu jadi indung. Bisa ngarangkul anjeuna. Teu arna neng dicium ku ibu. Alhamdulillah. Ngageser ka tuang rama gelis. Anduk alit warna koneng amparkeun dina pangkonan hidup. Nah
ieu anduk warnana koneng sanes hejo atanapi bulau. Margi koneng lambang kamuliaan Bu, lambang keagungan. Bapak Haji Entas imam di kulawarga anu kedah dihormat ku Ibu Haja Alin bojona pon kitu deui ku Neng Indah putrana. Sok usapan geulis tah dampal sampean ieu Neng Indah anu sakitu dug hulumpet nyawa beak berang beak peuting ceuk paribasana. Kadang-kadang anjeunna kedah kulem di panyabaan hoyong gardo artos leuwih jang nyakolakeun hidup. Tapi alhamdulillah hidup junun jucung sakola tamat jadi sarjana bagja rama sareng ibu hidup. Wasuh dampal sampean anjeunna buktos hidup bakti kanu jadi indung jeung Bapak. Bapak Haji Entas tiisna cai doa ieu mudah-mudahan sing janten landong kanggo salira. Tina sagarupi kapeurih kanyeri kasusah kacapek jeung kahariwang salami 23 tahun Bapak ngipayahan maparinan sagala rupi kahoyong-kahoyong Neng Indah. Alhamdulillah mugia salira duaan paranjang yuswa sehat walafiat tuang putri tiasa nyugemakeun kasalira. Amin ya rabbal alamin. Sengitan dampal sampean ramah hidup geulis anaking. Dedeh teuing indah anaking anak Bapak. Jimat Bapak kadedeh Bapak harapan Bapak dunia akhirat. Nam Bapak ridho lillahi ta'ala ikhlas ngalepaskeun hidup sing bagja jungjunan. Didoakeun salaki hidup sing nyaah ka hidup. Hidup pon kitu deui sing bisa mihapekeun diri. Brah gerah ngalengkah pinuh ku katakwaan jeung kasolehan. Cengkan anak tangkeup ramah hidup. Tangkeup sabelah deui ramah hidup. Heuk anak awewe hiji-hijina anjeun teh geulis menang niupan sing bagja. Ka Ibu Ramana Cep Deni palih dia geulis. Ibu Karmanah sareng Bapak Cecek. Sami ibu hidup omat ulah ngawilah-wilah kadedeuh. Ulah ngawilah-wilah kanya. Sami Ibu Ramah hidup disebat wungkul engke teh ibu bapak mertua. Tapi pada dasarna anjeunna Ibu Ramah hidup ngahaturkeun nuhun ka anjeunna. Bari niat bade bakti. Bade nyaah, bade deudeuh ka Ibu Karmanah sareng Bapak Cece. Ibu Ramakna Cep Deni Nur Hidayat nalih ka Bapak Cece. Dedeh teuing anak Bapak ridho lillahi ta'ala hidup ngadahung ngajatuk rami jeung dijun sing bagja. Ka Bapak Ustad Ade M Sodik anjeunna ahli ibadah ahli pangaosan nurut doana geus mangga. Ka eyang-eyang hidup anu calik dina kursi palih dinya. Alhamdulillah hidup aya keneh eyang-eyang hidup aya keneh sepuh-sepuh hidup. Nyungkeun doana ti aki jeung nini hidup sanajan rempong maklum ku sepuh ku yuswa tapi ngaranna ka incu